Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Haturan mitra, alhamdulillah. Tepangdang deui sareng Mang Barna dina acara ngadongeng. Mang Barna ngadongeng deui wae unggal saban wayah kieu mitra. Neraskeun hanca garapan nu katuna tina carios kalayan judul Asal-usul Raja Kelong. Ieu dongeng biasana Mang Giok. Mitra dangu ayeuna teh dugi ka seri anu ka-7. Asal-usul Raja Kelong hanca anu katuna waktos dinten kamari teh upami telepat mah parantos dugi ka cileg gorombolan monyet gede deh alias mandaong teh narangtung tetela geus aya hareupeun mah meh sapantar. Bari itu mah waraweg jeung karuat, suku ponok leungeun panjang ceuli rebing, matana celong, ari sungutna berwes dipapaes ku huntu jeung sihung nu rangeteng. Leres dugi kadinya nya mitra. Sok mitra supados ulah nyangkolong deui kana waktos nyangageun asal-usul Raja Kelong. Kabarayun sadayana. Anu sungutna berwes dipapaes ku huntu jeung sihung rangeteng. Langsung ting sangereng bari nemongkeun bubuden pikasieun jeung pikagimireun. Mata kaget masing-masing leungeunna rebo ku bungguahan jeung kadaharan sejena siga ngahaja ngirim ka si Aki jeung si Nini. Ningali kitu si Nini kontan, siri karek sadar kana naon-naon nu keur kajadian. Sugan teh saha nu datang sing horeng maneh sakit bara tadinya mah geus reuwas. Ceuk Nini Raga Arum. Mandahong anu nangtung panghareupna nyangereng ka sini. Buahan ditunda dina taneuh dituturkeun ku nu sejena. Montong loba lewas ya. Kami mah teh sieun nyangereng we ayeun deh. Si Nini Naga Arum sangeunahna. Urat beungeut anu tadi geus kulawu teh kiwari biasa deui. Kitu ceuk Mandahong saenggeus manehna ngadenge caritaan ti Nini Raga Arum. Urang menemalan nya duka teuing basana basa naon. Hei sia. Sakit kami mah teu ngati beges ajak balik deui sia. Sila balik ka itu kalung anak buah teh. Pisan katinggalina teh beges. Mitra Mandahong ungut-ungutan bari cukrah cekroh siga anu ngarti. Tapi teu kitu nu sejena. Maranehna kalah gegerem bari ngagebugan taneuh tepi ka tinggar bulu. Sawareh ninggangan dada ku masing-masing leungeunna tanda keheul.
heran kukalakuan Rajana nu dadak-dadakan robah sifat jeung kalakuan tadi teh tebu pugu juk-juk nitah ngalabubuahan di karangem geus kitu ngajakan init kamaranehna bari anger mawa bubuahan sugan derek dibawa ke mana ripek ngomong dipasrahkeun ka tiru manusia nu bangunna teh sakeupeul jeung bajuna welasan monyet gede ieu tingkararem sawareh pating sangereng semu ngancam ka sini tapi hiji ge eueuh nu wani sabab sieun ku rajana nu kawentar kuat jeung panggagahna
nah sila ngarti kartos nini. Syukur aduh tandanya utek sila teh cerdas. Nula lempang terus galecok ngambah jalan jajahan. Sakapeung kukurubutan di nubala malah sakapeung deui. Ratna Inten kudu dipangku lamun seuk kahalangan gawir atawa kapegat balumbang. Barang tepi ka hiji tempat reg si Aki teh jeung si Nini ngaraneg. Panona rarat reret nitenan kaayaan di sabudeureunana. Hai kumaha amun bumen jiji memene malan si Nini ungut-ungutan. Nya lumayan cukup naheun nyai kumaha mun tetep tumacap di dieu unyuk sumangan ini abdi mangiringan karena pangersan ini. Ceuk Ratna Inten bari diuk luhureun batu. Panona milu rarat reret nitenan kaayaan di sabudeureunana. Tempat anu negla tur hejo lemok ku jujukutan. Beh kidul aya balungan kadenge sorana sea. Beh tongoh iuh ku tetangkalan nu teu pati gede. Tidinya cinyusu ngocor nakamalir caina herang ngagenyas. Ngan beh kulon nu rada geuman teh didinya kebon manjah kacida kanalna sarta didinya aya suhunan murucut siga namah urut candi pamujaan. Mitra kaum dangu teka catur kumaha dukdekna si Aki jeung si Nini nu barang gawe ngadegen wawangunan. Wanci magrib akhirna wawangunan anggeus diadegen. Hiji wawangunan nu kacida basajan meh sakabehna dijieun tina welitan daun eurih ukur usuk jeung tihang-tihangna tina tangkal kayu teh. Saterusna Ratna Inten jeung si Aki katut si Nini tetep tumetep di eta patempatan najan mencil jauh ka ditu ka dieu tapi ku sabab hawana seger jeung hegar Ratna Inten teu burung betah. Heuleut 3 poe ti harita ngadadak Ratna Inten papelengkingan ku sababeteungna ngadadak mules. Canggengna karasa panas jeung asa ngajeletit jiga asa hayang micieun bae. Tenang nyai tong hariwang eta tandana si Utun hayang buru-buru kaluar geus teu sabar hayang ningali alam dunya. Ratna Inten teu nemalan beuteung karasana nyeri pohara mulesna geus tong dicatur. Nini nyeri aduh nyeri Nini tang cengeng sia angur dengekeun papadah Nini. Kitu nate bari niup mun-munan Ratna Inten. Sok tarik napas kaluarkeun sok tarik deui kaluarkeun tarik kaluarkeun. Mitra si Nini kadenge norostos cacarita mere pituduh sangkan ngalahirkeunana tulus banglus aya dina kalancaran dihin pinasti kersana yang dumampara brol bae budak gumelar dibarengan ku ngaguarna sora jabang bayi bedas nakrana. Kadenge si Nini ngagik-gik siri mata kukurayun. Ratna Inten genu harita leulis lungse nepikeun kacuring hak bari ngagiler
kalebah sini nih ebreh budak keur diangkat kaluhur dijungjungkeun kedua lengan sini nih bari terus seserian siga nu ngaradak siwah ningali kitu Ratna Inten maksakeun tumanya satengah nu ngagebah ka sini nih pikeun ngelingan kumaha nini awewe atawa lalaki si Utun teh Montong wakalo bata tanya sia kucele heula anguran tapi kuring hayang nyahon ini sini nih teu nemalan raraina nu sasarina teu weleh marah mai ngadadak bengis malah budak teh tuluy dibawa keluar kadenge di patengahan sini nih jeung si Aki hahareun kadengeun ku Ratna Inten keur nangtung wae mah manehna bisa lalaunan manehna cengkat tuluy napelkeun ceulina kana bilik ngadedengekeun pagunemanana si Aki jeung si Nini kiwali anak nangis kumelar sakit tayang kunyanya di antep hidup oge kayueuh kumaha mun urang bebesan ai kami teh ya juju keun bae manehna indah ibu tamuannya dimantaktikeun ka hayeupnya ya jangan kumaha kuadan kepulsana musnah kami yakin wawacaknya menyawa aina menyiapkeun upacara bikin ngalak-ngalakeun cidani jaulang bener sakit bener sanajan kakuatan kana purusana masih aya candang tu manehna bisa meunang ngalawanan urang juaan atuh komo aya geus dari manusia hengkel tapi kumaha mun samemehna ieu tali ari-arina urang mangpaatkeun sakaligus pikeun ngetes nah bener ieu jabang bayi aya guna jeung mangpaatna keur urang juaan pamikirannya ini soga itu potong dari hari-harinya ulang cobaan nah bener ya Allah itu dimaksud khusus sembelahan ulang dinanu iya ada walain walilah nih satu tas numalkeun ieu jabang bayi urang juaan pasti bakal mulang jadi sepasang rumaja putra rumaja putri saya hiru ulang bakal langgeng abadi mitra buanana salesirian bangun sugema turta bagja jika nu geus yakin pisan yen sagala cita-citana bakal hasil tina kana ningali kitu lain deui ngabiri-gidigna Ratna Inten demi ngadenge naon-naon menjadi paguneman antara si Nini jeung si Aki sang tiis langsung nyorolok saluar awak ras ingat kanu jadi anakna nu karek gumelar tapi geus aya dina mara bahaya deui nyatana aya dina ancaman seseukeut peso raut diantelkeun kana lebah bujal kana tali puseur nu masih keneh ngamai ngan tetela tali ari-ari liat peso teh siga anu ngageresela karet we pamaya budak dibuka kakuatan kana purusa ada jauh di sejarah ujung anu jadi akhirnya awaknya terakhir kulitnya wujud dina barang seukeut bener oge Saki nah kumaha atuh tenang kabanan kana purusa apa sina ku batu mustika heuhnya ku batu mustika cingan-nyangan atuh batu giok batu giok mah nu ngarangeun aya
manggil Nidra katemong kiraga lemes ngaluarkeun batu mustika palebah kanyut kunang eta batu teh leutik ngan saukur sagede kuku jempol ngagencelang herang hejo siga kaca mangsa diunggulkeun eta batu ngadadak hurung budak ngadadak pakulitanana langsung sepak tur pias. Hai sok cobaan ini kerecah tali ari-arinya sini nih teu loba omong tali ari-ari budak langsung dikeret tertela ngembang boled tali ari-ari teh langsung sapat teu sakara-kara Tuh, bahan beres juga minggu kumaha. Kaya, udah icip-icip aki. Kedeh jeuh ngan sarti sewang. Hai. Urang ningali. Nah, dari hari-hari nah aya punyana bikin urang jual. Hanya wante. Jingan, sok kadinya. Jingan aya gunana mu hanya bikin urang jual. Hai. Bener ini, bener. Nidra ngaliwatan salah-salah bilik tali ari-ari budak teh dikeret dibagi dua terus didahar atah-atah ku si iblis di Gunung Lawu getih pananean diuyup saeutik sewang ratna inten nepi ka buncelik hatena beuki hariwang ku eta kajadian utamana ku kaayaan nu jadi anakna jelas kewari aya dina ancaman maut sabab kalemahan gana urusana geus kanyahoan ku eta dua kolot aya nu aneh kaciri ku Ratna Inten jirim si Aki jeung si Nini ngadadak seger deui tangtungan nu tadina geus barongkok kurang kebong deh kiwari bet ajeg deui kulitna dagingan deui kereng teu karijut siga samemeh Tingali, Saki, urang dagingan deui. Bener sini eta tingali buuk maneh hideung deui jeung eta deui Naon Saki? dadak maneh teu siga papan gilesan teuing. Hus ari taeun teh. si Nini molotot tapi teu burung ditungtungan ku Siri Iya, tangtuna oge karek tali ari-arina, Saki. Atuh komo lamun sagemlengna dijamin hirup urang abadi, Saki. Nya anu penting ayeuna siapkeun sagala rupana pikeun ngayakeun upacara panyampurnaan getih ieu jabang bayi mangrupakeun tumal mutrak pasaratanana. Pasti, Saki, pasti kitu pisan. Hai. Mitra kaum dangu duanana salesirian bangun bunga turut tabagja
Kocap peuting budak geus digolerkeun luhureun batu pasagi. Batu gede menang haja nyiapkeun. Gedena meh sagede dingkul. Beratna tong dicatur tapi pikeun sini jeung si Aki nu memang geus mibanda kakuatan rohaka teu ieuh matak jadi halangan. Mimitina mah budak teh gogoaran. Ngan sabada di kalungan batu mustika ngadadak jempe disusul ku raraina nu ngadadak sepat. Malah terus cicing teu mood teu ciak. Katemong awakna oge ngeleper kadua leungeunna tu mamprak tanpa daya. Kacaangan ku cahaya bulan. Budak teh geuning lalaki. Raraina hibar ku cahaya batu mustika nu ngadadak kurung samuhejo. Sinini jeung si Aki anu geus robah jirim jadi ngarora deui geus ngarangtung kenca katuhulnana. Malah kadenge sinini gogorolangan mapatkeun jampe pamake aji wiji jang jawokan. Ngondang jadi sesembahanana nu ngageugeuh di puncak Gunung Lawu. Nyebakeun caos enggoning dituker ku ilmu kadigjayaan. Hirup abadi moal kajamah ku lajuna waktu. Ngarayapna mangsa bari aya dina kaayaan ngora siga bujang jeung lanjang bae. Bahasana mungguh teu kaharti. Salian ti gancang tapi oge aneh. Mitra, hiuk angin ngagelebug. Datangna di tebeh wetan ngaguru handaruan. Ngapungkeun naon bae nu kaliwatan. Cungung anjing babaung di tema ku sora-sora aneh liana. Aya nu ngacerit malengking mata keung. Aya nu ngagerem handaruan. Malah siga sora anu cirik jeung seri oge pagaliwota. Awor ngajadi hiji. Rep ngadadak langit anggeb. Mega hideung ngadadak muih luhureun mandala batu. Asep bajra nu dibarengan ku kilat pating dunyai bari ngaluarkeun sora nu pating geleger mata keukeuh. Seor-seor angin beuki gede. Sinini beuki tarik dina nyaritana. Balati geus diamangkeun luhureun dada orok. Katemong seseukeutna buburinyayan kahibaran ku kilat nu pating burinyai pasusul-susul. Nini, Aki, ulah. Kadenge sora Ratna Inten anu leungis. Teu kanyahoan datangna nyaho-nyaho geus aya di sisieun eta batu anu numpuk di dinya. Nyarita kitu nate bari aniprek leungeunna muntang kana tetenger sieun ka bawah angin anu sakitu gedena bari muih disakuliaheun batu. Mitra kaum dangu sinini anu ayeuna jadi ngora deui nyatana meureun beunang disebutkeun Nyai Raga Arum daek teu daek kabengbat jajampeanana teh. Gerolanganana puga gapotong kungibaskeun dampaleunna kalebah Ratna Inten. Jelas pikeun ngabuktikeun ancamanana tadi. Kolebat sagulung sinar beureum ngolebat kaluarna salah-salah dampaleungeun Nyai Raga Arum. Tapi geleger ngadadak gelap nyamer eta sinar nepikeun ka mungsrat mancawura. Nyai, montong elodan, fokus. Ceuk Ki Raga lemes alias si Aki. Ngagebes maido kemaranan Nyai Raga Arum katara bangun reuwas. Gentak nyang hareup bari bibirna ngagorolang deui. Ngan orokaya panangeuhanana siga anu amek. Teu mereka sempetan deui ka Nyai Raga Arum. Bukti ngadadak kaayaan ngaredak sing.
anu muih luhureun mandala batu ngadadak beuyar terus sirna sama sakali. Pon kitu deui angin anu ngagelebug ngadadak musnah. Jep jempe taya nu kadenge nu duaan silih reret. Malah Nyai Raga Arum mah ngagereneng. Nah bet jadi kieu. Cek kami ge maneh mah elodan atuh dah. Mun geus ieu kumaha ye? Hayang nyaho kumaha lamun urang cobaan sakali deui. Nya taya salahna. Nyai Raga Arum teu loba omong. Ngan gorolang bae mapatkeun di jampe pamakena. Haji Wiji kadijayaan pikeun ngondang deui panangeuhanana. Ngan hanyakal geus sababaraha kali di gorolangkeun panangeuhanana keukeuh taya datang. Hitanana siga anu bener-bener punung ku kalakuan maranehna. Duaan bet siga anu teu panuju. Udig-dig dungtungna sinini teh amek. Teu kajadian deui samodel ayeuna. Siratna inten kudu diberesan heula. Kitu tah Saki. Hai. Cek si Nyai Raga Arum bari maju sababaraha lengkah ngadeuketan Ratna Inten. Sagulung warna beureum ngolosod lebah dampal leungeun kencana. Karemong iblis nu bisa kaluar jeung ka jero lebah dampal leungeunna. Panjangna teu kacatur munguh karemong ajaib milik kala mercu nu aya di Gunung Lawu. Tapi wus ngadadak aya angin ngahiup nyontakeun papakean si iblis kembar di Gunung Lawu ngahiup kitu bae ngaliwat ka lebah meja pasugihan. Puguh bae Nyai Raga Arum jeung Ki Raga Lames pating rarenyag memeh sadar kana naon-naon orok geus raib sarta geus aya napangkuan hiji jalma. Abah kadenge ngagereneng nyebut agemanana. Ahung, tatia ahung. Sarta tetela musuh kabuyutanana nu taya lian ti Ki Raga Suci. Sudah Nyai Ratna Inten teu boga dosa naon-naon. Sesembahan andika nu bolai hadir nya kaula nu ngusirna. Atah adol sia. Boga hak naon sia ngusir sesembahan aing. Ceuk eta deui kadiekeun jabang baik sabab eta geus jadi milik kaula duaan. Ahung. Di jagatria ieu nu ngamilik sagalana ukur Sang Hyang Widi. Sanyadana andika duaan teu ngabogaan hak kana jiwa ieu jabang bayi. Rengekeun ku sia Ratna Inten. Ngadadak Raga Arum malik ka Ratna Inten. Tujuan kula jeung si Raga Suci istuning 11-12 pada mikahayang kada jiwa budak sia. Jadi maneh ulah rek katipu ku kaayaan. Sahabae anjeun kuring menta lepaskeun anak kuring sabab maneh nama tetuah teu dosa. Andika sakabeh teu boga hak kana jiwa anak kuring. Ratna Inten, mugia andika tong hari wangtor salembang Nyai. Jabang bayi hidup tang tu bari salamet di kana jero nengnongkeun. Hehehe, cager pohara mitra hanyakal kabujeng nengnong dugi ka dieu heula. Insyaallah carita anu judulna asal usul Raja Nengnong asal usul Raja Kelong urang cekapkeun dugi ka dieu dina seri anu ka-7. Insyaallah enjing teraskeun dina seri anu ka-8. Hapunten samulai kalapatan nuhun kana paratosan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ciao.